Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah ku kudroh irodah ti Allah subhanahu wa ta'ala urang tiasa ngariung deui dina sasih Ramadan di Masjid Al-Azhar Puncak Mulia. Mudah-mudahan saum urang janten saum anu ngadatangkeun magfirah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Larasan dengan ayeuna anu biasa ngahanca Salasa kadua, alhamdulillah tiasa tepang dina dengan ayeuna urang sami-sami buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dina buku adab oge aya dina kaca 128. Tanggas tos pada apalnya ayat hojo dina sasih Ramadan. Supados tartib urang aos simkuring sakali ikhwatul iman sakali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu yeuh jalma-jalma anu ariman. Ya ayyuhalladzina amanu yeuh jalma-jalma anu ariman. Kutiba geus diwajibkeun. Kutiba geus diwajibkeun. Alaikum pikeun aranjeun. Alaikum pikeun aranjeun. As-siyamu saum. As-siyamu saum. Kama sakumaha. Kama sakumaha. Kutiba geus diwajibkeun. Kutiba geus diwajibkeun. Alal ladzina kajalma-jalma. Alal ladzina kajalma-jalma. Min qablikum ti samemeh aranjeun. Min qablikum ti samemeh aranjeun. La'allakum gede harepan aranjeun. La'allakum gede harepan aranjeun. Tattaquna jadi jalma anu tarakwa. Tattaquna jadi jalma anu tarakwa.
lecaknya itu mah ayat ieu mah ti ayat ieu ti awal Ramadan dibahas ku sararea upami aya hiji patarosan aya teu jalma anu saum tapi teu takwa aya teu saum tapi teu takwa gitu aya nahanya ongkoh saum tapi teu takwa anu takwa teh baju we hungkul baju takwa baju takwa kumargi memang ninggal dina ayatna Allah Subhanahu wa taala ngadawuh la'allakum jadi gede harapan ku saum eta teh hartosna tiasa janten tiasa henteu nu mawi ngagunakeun kalimat la'alla kitu Pak RT. Nu kadua ieu ayatnya ditungtungan kalimat tattaqun saur barudak santri mah fiil kecap pagawean fiilna oge mudore anu maknana teh eukeur atawa bade hartosna katakwaan kasolehan dina ngalaksanakeun saum teh proses gitu aya jalma anu ku saum teh takwana sekian persen ana aya anu dugikeun ka 75% gitu rupa-rupa naon anu mangaruhanana gumantung anjeunna saumna dieusian ku naon numawi urang lebet kana karya guru urang sadayana anjeunna parantos ngantunkeun namun karyana ageng pisan manfaatna Ustad Allahu yarham Aceng Zakaria tina 100 langkung karya Ustad Aceng teh diantawisna etika hidup seorang muslim. Kanggo edisi spesial urang buka kaca 128. Al Ustad Aceng nyeratkeun dina bukuna Adab dalam Saum. Saur Al Ustad, saum termasuk salah satu rukun Islam. Rukun Islam teh aya gen 5. Nu aya genep rukun iman. Hartosna anu teu ngalaksanakeun saum lain Islam. Pan disebut rukun teh dina usul fikih bah hiji perkara anu jadi bagian tina perkara eta lamun teu aya teh teu sah. Engke aya syarat, ari syarat mah lain bagian tina perkara eta di luar, tapi lamun teu aya anggar teu sah. Tah, saum Ramadan mah rukun Islam. Lamun teu saum lain orang Islam. Batur sahur, milu sahur. Batur buka, milu buka. Tiberang batur puasa manehna pasar tukang ngeungan. godin. Sareng aya nama Ahanif aya peningkatan godin. Baheula mah pariduan milarian anu godin sesapa. Nyumput kana hanapeun lisbang isin. Aya nama ngepluk we. Bangga reueus. Banggayana. Reueus. Ningali urang anu cenah wanian gitu. Upami hiji jalmi henteu ngalaksanakeun saum Ramadan teh maksiat ka Allah. Hartosna anjeunna dihukuman al-ma'asi, jalma anu tukang maksiat. Nu tadi anu godin
Tapi upami jalmi nolak karena syariat saum benten ya. Anjeunna teu nyebatkeun saum teh rukun Islam. Ari nu kahiji mah ditaros ari saum rukun Islam. Nah teu saum aku mah abi. Hayang godin abi. Nah maksiat eta mah disebatkeun. Anu kadua mah henteu saum teh anjeunna nyebatkeun rukun Islam sanes 5 opat. Syahadat, salat, zakat, haji, saum teu dilebetkeun. Mangka nu kadua mah atos kalebet jalma murtad. Naha gaduh angkeuhan saum sanes rukun Islam. Nu mawi anu godin taros. Ari anjeun yakin teu saum teh rukun Islam? Yakin atuh. Nah godin teu kuat. Salatri gitu. Pan eleh pupun anak nu mengiring teh Pak. Alhamdulillah saum tamat gitu. Kajaba sabaraha dinten kamari anjeunna teu damang. Ieu disebat head jangota. Disebat murang kali kuisa. Tapi godin gitu. Nah, mangka naha anjeunna teh maksiat gitu. Atanapi anjeunna teh murtad. Saur Al-Ustad, target dari ibadah saum diharapkan mampu meningkatkan kualitas ketakwaan. Diharapkan saudara-saudara. Kumaha nu tadi ngagunakeun kalimat la'alla jeung bentuk takwa teh bentuk fi'il mudhari, proses ketakwaan. Nu mawi bingah bah ningal grup kompas. Ningal barudak ngobrol sareng Paridwan, ningal updatean Alvin, alhamdulillah. Legreg. One day tos langkungnya, tos sanes one day one juice deui. Saur Paridwan teh usah tos langkung, mantap cek kitu. Jadi regreg. Naha apan pemuda nu sanes mah wayah kieu teh keur naon? Trek-trekan milarian takjil gitu. Ayeuna mah anu ararawan teh gampil PT nyebarkan teh jenisnya malah mun aing nyerenteng saha nu deuk nahan anu kitu mah viralna teh babari. Tapi Paridwan ngabagikeun video dakwah hese viralna teh ada si nyerenteng mah juk jadi ambasador sabaraha toko teh juk langsung diulem ku tukang cukur sangkan viral tempat cukurna. Terus nanti tukang baju, tukang baso abang usum nyerenteng. Nah anu mawi saum bakal ngaronjatkeun katakwaan teh muhun anu tadi deusian kunaon saumna. Nah maka di dieu Al-Ustad Aceh ngadamel bab adab dalam saum. Sangkan saum teh bener-bener ngaronjatkeun kana katakwaan. Tentu saja umat Islam dituntut tidak hanya meninggalkan makan dan minum saja. Hari saum sakadar tetuang teuleut mah sanes saum saudara Ustaz. Tetapi juga dituntut untuk dapat mengendalikan nafsu. Nafsu naon? Nafsu birahi, nafsu ka'amak, nafsu meningkatkan keimanan agar terhindar dari apa yang digambarkan oleh Nabi. Nabi kantos ngandika saur Nabi teh kumaha? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa doma. Loba jalma anu saum tina saumna teh teu meunang nanaon, kajaba meunang haus we hungkul hanaan. Uma lagu tentang halap teh
hilap deui. Nah cenah kaeng halap-halap hungkul saumna nya nu tadi teu merhatoskeun kana adab saum. Upami pare mah hapa budak ayeuna mah kieu nya wah cenah tong ilmu padi bagong suruduk aya nu halangan suruduk teh budak ayeuna bah tong ilmu padi ilmu bagong cenah ayeuna. Jadi memang kagoreng patutan teh gancang pisan Alfi. Memang guru ustadnya kolot sepuh teh ekstra bener kudu bener-bener ekstra ngadidik budak ayeuna. Pan budak ayeuna mah bada asar teh ka mana? Budak baheula bada asar. Gatrik. Galah pegat, galah hui, loncat tinggi, boy-boyan, kucing sumput. Nalika uih ka bumi teh kumaha Pak teh? Kesang pan sehat. Sanajan mepet teuing ka magrib gitu. Budak ayeuna mah araya we di bumi. Naon? ML jeung FM. Gitu. Lumawi kirang sehat. Nya tueur leklok. Datara dilumpatkeun atuh budak bola. Lumpat bae. Ngemut janten rada loading gitu. Lumawi nya bah engke mah kadah aya gitu. Ahani teh ngadama kagiatan ngabangkitkeun budaya Sunda dina kaulinan. Setiap muslim seolah ustad dituntut untuk mengetahui adab atau etika saum sebagaimana di bawah ini. Nu kahiji tadi ayat inti nanya Al-Baqarah 183 eta teh upami di aos 183 Al-Baqarah terus 184 ngeunaan aturan kodok sareng fidyah lajeng kana 185 ngagambarkeun ngeunaan mukjizat Al-Qur'an diturunkeun dina sasi Ramadan di Sidratul Muntaha kasamaid dunya. Kan kita kaitanana sareng Lailatul Qadar. Pan Lailatul Qadar teh aya 2. Aya Lailatul Qadar diturunkeun Al-Qur'an baheula moal kajadian deui. Sagemleungna di Sidratul Muntaha kasamaid dunya. Aya Lailatul Qadar anu ku urang kedah dipilari 2 hiji, 2 tilu, 25, 27, 29. Ayeuna dinten naon? Senin. Enjing nade tak kami sampai ka dieu monok nah Lailatul Qadar sakali we abdi mah ka dieu mah tuluikeun ku abah abdi mah 2 hiji we hungkul di dieu teh tah 2 tilu 25 27 28 mah sareng barudak pemuda we nya Ridwan gitu ngadamel kagiatan anu saur Rasul eta Lailatul Qadar teh khairun min alfi syahrin tay alfi 1000 gitu. Eta alfi mah pami makal tara kirang di 1000. 180 genap janji Allah yen doa teh pasti diijabah. Kalebet pan dina saum oge nya aya waktu nu doa moal ditolak iraha. Nalika buka saum teh innalis shaimi inda fitrihi la da'watun ma turaddu sonana. Kanggo anu saum nalika buka saum aya doa nu moal ditolak. Jawab pami buka saum emot kana naon? Bala-bala. Sok buah tah nalika jawab nuang bala-bala teh bari ngadua. Ngadua naon? Bebas, sing lega duana. Hayang naon? Hayang kasaha? Hayang kumaha? Sok dina waktu buka saum. Bisi keur gaduh masalah sok curhat ka Allah. Jadi hitungan detik nalika keur buka saum bari buka saum bari ngadua. Pan anu
kamardekaan mah nya. Oh, dijajarkeun segala rupa. Ci, lo, ci, re, ci, lo, ci, mo, ci. Dugikeun ka Citere. Macet bah. Tukang dagang ci. Nah, nalika ku Allah digambarkeun ti ayat 183, 184, 185, 186, 187 syariat ngeunaan wengian Ramadan. Upami ku aalpi ditengetan goals lamun ceuk barudak. Hiji 83 dugikeun ka hiji 87, apa goalsnya? Apa puncak dari hasil saum itu? Hiji 88 sebenarnya. Itu Al-Baqarah hiji 88. Naon? Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil eta apa? Lamun keur bulan Ramadan aya can ieu dipayuneun can adzan magrib karek jam 6 kurang saparapat. Wantun ngaleut. Mangka di luar Ramadan saur Allah wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, ulah sok ngadahar harta batur ku cara nu teu bener. Ari can ieu jam 6 kurang saparapat teu wani, ari pertalet dioplos. Teh jaka sembung mawa ucing teh nyambung bro. Saum nanti tidak beradab. Moal jadi penteun. Ari bala-bala 2 menit deui can adzan magrib teu wani gitu. Ari harta batur digasap. Patok kebon di geser-geser gitu. Ka warung Darmaji dahar 5 ngaku 10. Adenya dahar 5 ngaku 10 mah sodako. Eta nu teu bermah Darmaji dahar 5 ngaku hiji gitu. Nah, aya sabaraha hadis anu dikutip ku Al Ustad Aceng Zakaria Allahu yarham. Saur anjeunna hendaklah saum atas dasar iman dan mengharap ridho Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qoma lailatal qadri sing saha anu qoma ibadah lailatal qadri dina peutingan al qadar imanan wahtisaban alatan iman ikhlas wahtisaban miharap ganjaran naon pahalana bupiro lahu ma taqaddama min dzanbi dihampura dosa kan bupiro teh selain ngahampura dosa kalebet naon aib bakal ditutupan ku Allah cung nu teu gaduh aib sadayana gaduh aib teh naon kakurangan perkara lamun katingali ku batur ngarasa isin era salajengna saur Rasul wa man soma ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Panieu teh aya 3 dalilnya man soma, man qoma lailatal qadri, man qoma ramadana. Jadi anu dibahas ku Rasul teh sing saha anu saum, sing saha anu ibadah Lailatul Qadar, sing saha anu taraweh. Taraweh teh tarasawat. Naon harusna taraweh? Tarawih. Tarawih teh harusna teh nyalse, santai, tenang. Aya nu taraweh 5 menit beres. Allahu Akbar, waladhdallin, Allah. 7 menit Ustaz. 7 menit. Beres taraweh banyak. Cangkeng panas. Tuur weklo. Tapi eta cek nu ngiringan. Alhamdulillah cenah kaanggo cenah. Jadi mah gancang cenah tarawehna. Sing goreng sarwana gitu. Numawi tenang santai. Sanes kitu pan imam kedah meratoskeun. Ieu teh makmum teh saha wae. Aya anu darah tinggi.
Lamun darah tinggi lami ting sujud. Aduh, dungdeng sirah cenah jangkung lila teuing. Aya anu rematik. Rematik lamun ngadeg ting lami. Cangkeun. Naleper. Aya nu asam urat. Nu taraweh teh. Nu asam urat lami ting tatih kumaha? Sami, pareureus. Aya nu diantosan. Tamu bade masihan cece samiliar. Ke cenah taraweh heula. Pas taraweh imam rakaat kahiji surat Al-Baqarah. Atuh deuk nu mere cece teh teu cios. Kumargi lami cenah punten cenah bade uwi cenah. Nah, umawi santai tenang tapi surat teh disesuaikan. Ieu nu kahiji naon adab saum teh kedah ikhlas. Kedah ikhlas karena Allah. Ulah kieu nah saum, usum saum. Lamun teu usum nya moal. Bilih kieu bah aya pan di hiji tempat. 2 dinten, 3 dinten, sadinten deui sata acan lebaran di lembur eta mah kumaha? Godin sarerea. Godin berjamaah pajakeun 27 derajat. Naha keun bae cenah da sakedap lebaran. Padahal teh usum teu saum, padahal saum mah masih keneh wajib. Kapungkur mah sok aya tah rerencangan abdi upami enjingna bade lebaran teh godin 12 nya setengahna cenah enak mah. Beres kitu banyak. ngalaman apa yang ngalaman Wow. Kengeng. Nah, gitu. Kepala bagian itu diungahan. Sok pararuka cenah isuk ge angeus. Nah, eta teh imanan wahtisaban kedah di sesegan teh. Anu kadua Ustaz Aceh nguningakeun tinggalkanlah dusta dan perbuatan sia-sia untuk kesempurnaan ibadah saum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Nabi, man saha anu saumna teh lam yada qaulaz zur. Ongkoh saum tapi lam yada teu ninggalkeun qaulaz zur, omongan bohong. Saum tapi gedebul. Buladu. Wal amalabih teh paripolah nage pinuh ku kabohongan. Dina hadis sanes mah sanes bohong hungkul kudu ditinggalkeun teh. Yashob, yarpus, yajhal, gogorowokan, teu kenging gogorowokan keur saum. Cawokah keur saum teu kenging. Milampah pada melan anu bodoh eueuh hartina. Nu kumaha sok? Contoh jalma anu midamel pada melan bodoh ya jahal dina waktu Ramadan. Ongkoh diseungeut tuluy dialungkeun bodoh. Pengecokan ieu. Pun dicocokan. Anu pinter mah seungeut uapkeun. Itu Ustaz panujun itu. Dari oge katanya ku batur mah teh. Atau meh warag seungeut babeskeun. Pan sapertos headsetnya. Kam hancur. Upami ngadangukeun suanten tina HP hoyong jelas nganggo headset. Cek orang puncak eta cenah HP-na di headsetan. Di head jadi kana setan. Patasana di headsetan. Pan eta mah kahartos, kengeng meser mangpaat. Ieu mah kengeng meser diseungeut dialungkeun. Kadahna jiga headset. Seungeut bebaskeun. Nu mawi anu ngagandengan batur ku pepetasan dina sasi Ramadan keuna ku ayat ku hadis ieu. Kumaha saur Nabi? Falaisa lillahi hajatun
teu aya kaperyogian pikeun Allah. Allah teu peryogian fi an yada'a ta'amah wa syarabah. Dina anjeunna ngantunkeun tuang sareng leueur. Hartosna hadis anu tadi mu awal. Saum teh kantun lapar we sareng haus teu janten pahala. Nalika engke dipayuneun Allah di akhirat hanas geus atoh bakal menang pahala saum ya aya meureun. Tapi nalika payuneun Allah ceuk Allah teh punten salira pahala saumna nol. Nah baheula keur saum nyeungeut we pepetasan. Tuluy dialungkeun ka tatangga. Apa teu anjeun aya nini-nini nu ngareunnya. Aya budak nu jadi rudet. Aya ibu-ibu nu jantungan. Aya bapak-bapak anu keur sare beurang ngadang pepetasan jadi teu bisa sare. Jadi nafsu. Kulantaran kitu wayahna anjeun pahala saumna jadi teu aya. Nah, eta anu kadua kantunkeun saur ustaz teh bohong sareng padamelan nu teu aya gunana. Hadis anu sanes an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saur Nabi as-siyamu junnatun ari saum teh junnah. Naon junnah? Tameng. Ari tameng teh mangpaatna kaon naon tameng? Ngajagi prajurit dina perang, nyanak pedang dina panangan katuhu, nyanak tameng dina panangan kenca. Supados teu naon? Teu kakade. Itu. Aya ning pahlawan dina film anu senjatana teh tameng. Tah teh Kapten Amerika. Itu nggak mirip tuh, aneh tidak Kapten Amerika. Tameng, itu teh Kapten Amerika teh nyanyanak junnah. Ngahalangan awak sangkan teu keuna ku pangadek ti batur disebut junnah. Tempat anu endah teu katingali ti ayeuna disebut jannah. Surga. Taman kebon anu seueur tatangkalan kembangna seueur pisan disebut oge jannah. Nah, katutupan kulantaran endah seueur sagala rupa. Aya hiji tempat dirinya aya orok. Kahalangan nyumput di jero patuangan istri disebut janin. Aya makhluk teu tiasa katinggal, teu tiasa kaame, bau jin. Disebut al-jinnu, itu sami seakar kata al-jin, junnah, jannah, janin. Mata teu kaharti mun aya jelema ngakun ningali jin. Lamun jin bisa katingali berarti aya bauna. Sana itu jin. Gitu. Asyamu junnatun saum teh tameng perkara anu ngajaga hiji jalma. Mangka saoroso palayarpus tong cawokah ke saum teh. Wala yajhal ulah milampah kabodohan tadi nyeungeut petasan gogorowokan gitu. Malih saur Nabi wa inimruun qatalahu lamun aya jalma anu ngajak pasea au syatamahu ngahina nu tadi teh apa kumaha lamun aing nyerenteng saha nu deuk nahan urangna keur saum pal yakul mangka saur Nabi ucapkeun kanu nyerenteng eta teh lain teu wani inni shaimun tapi kuringna eueur saum.
Oke, adzan maghrib. Ulah pasea ke saum. Marrotaini 2 kali cenah saun Nabi teh. Hatina naon? Benar-benar ulah dilawan, lain teu wani tapi urangna keur saum. Walladzi nafsi biyadi, lajeng saun Nabi demi anu jiwa kaula aya dina kakawasaan Allah. La khulufu famis shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil miski. Bau bahamna anu keur saum mungguhing Allah leuwih seungit batan minyak kasturi. Geura sok cobaan silihah. Nyaan gitu. Boro-boro minyak kasturi cenah bahnya jigong nu aya. Naon atuh maksudna? Saoroso disebut langkung seungit batan minyak kasturi anu bau bahamna nu saum teh nu tadi saumna teu tuang teh karena Allah teu leueuh teh karena Allah mangka ku Allah engke di surga di antara pahala balesan nu bakal ditampi teh bakal seungit langkung seungit batan minyak kasturi. Seueur fasilitas kanggo anu ahli saum panto khusus disebut panto naon Ar-Royan di surga anjeunna bakal seungit langkung seungit batan minyak kasturi. Nah kitu yatruku ta'amah wasyarabah wasyahwatah min ajli. Saur Allah eta jalma teh ngantunkeun tuang, ngantunkeun leueut, ngantunkeun syahwat min ajli kulantaran hayang kenging pahala ti kaula. Pan sauma kajujuran nya banyak. Anu teu salat kapenah. Nah ada salat mah katinggal. Takbir, ngadeg, ruku, sujud katinggal. Anu teu saum tiasa nyumput. Jauh tuh saum, eta naon remeh. Tadi nyamuk aduh. Aya Pak Hajinya. Sedek godin dipipir. Pas dek ngahua pisan, Pak Haji godin. Gak apa sia. Maraban hayam. Nah cenah hayam teh resep kana asin cenah aya asin teu apaleun cenah. Hayam ayeuna mah alus dibere asin. Eta cenah aya di samelan sarua ku samal ge alus. Dina alas anu keur hayam teh aya sangu, aya asin, aya sambal, aya lalap, sagala aya tahu tempe. Nah, cenah Pak Haji cenah eta cenah sarencang alus itu jang ayam. Dina hatena mah si ujung ka dieu jadi kapangi. Paling haji juga. Haji juga hayam. Gitu. Numawi saumah saur Allah asyamuli saumah pikeun kaula. Wa ana ajzi bihi kaula langsung nu bakal maparinan pahala. Maksudna naon? Pahalana teh gumantung pengorbanan sewang-sewang. Pan aya anu saum di lembur abdi. Beres subuh sare. Udang-udang duhur. Tos duhur sare deui. Udang-udang asar. Tos asar molor deui. Molor. Udang maghrib pajarkeun teh alhamdulillah teu lapar. Udah sia mah sare wae atuh. Jika basuri bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur, lalu maut. Gitu. Wa ana ajzi bihi sallallahu wal hasanatu bi asyri amsalihah. Aya kuncina teh. Hiji kahadean anu dipidamel nalika saum pahalana 10 hiji. Komo lamun langkung ti hiji. Lajang Ustaz Aceh nguningakeun hadis ti Abu Hurairah deui.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba shaimin sakitu seueurna gitu nya jalma anu saum laisa lahu min siyamihi illal ju' teu meunangna naon cenah tina saumna teh kajaba lapar hungkul wa rubba qaimin sakitu seueurna jalma anu salat qaim ini maksudna laisa lahu min qiyamihi illas saharu atapi illas saharu teu meunangna naon kajaba capek hungkul hadis riwayat Ibnu Majah. Taya anu kasebeliji, anu kadua tadi manu kahiji adab saum teh kudu ikhlas karena Allah. Nu kadua kantunkeun bohong jeung hal anu teu guna. Anu katilu mah saur al ustad hendaklah mata, telinga dan lisan harus ikut saum dari berbuat dosa dan pelanggaran. Ieu nu katilu. Nu kahiji mah kedah ikhlas. Nu kadua kantunkeun bohong jeung anu teu guna, nu katilu mah soca panangan cepil lambai kedah ngiring saum ulah patuangan hungkul anu saum teh nya dina media sosial nya bahasa anjing goblok teh biasa gitu. Apaan cenah aya jalma anu hatena mah bersih sanaos ucapanana jorok jeung kasar moal mungkin pan soroso ge ida solahat solahal jasadu kulluhu wa ida fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu mun hatena bersih cariosan bakal sae panangan bakal moal ngaganggu batur sampean moal ngaruksak jadi cariosan kasar jeung jorok teh ngagambarkeun aya nu teu bener dina hate. Kadang aya nu alasan bah da cenah abdi mah cenah anjing goblok teh koma jeung titik. Ka mana anjing? Nah. Eta teh koma. Lila teu panggih goblok. Goblok teh titik cenah eta teh. Jadi teu geunaheun lamun teu anjing goblok teh tidak ada titik dan koma. Alasan we temannya ke mana nih dah koma lila teu panggih goblok titik eta teh lamun geus goblok moal ngomong deui gitu pancek barudak mah bae eta teh nah cenah lamun labu sok nyalahkeun we bagong nya nalika ti soledat atau aya nu ngahalangan bagong bagong disalahkeun cek bagong teuing cenah urang mah teu ngaganggu maneh paneh teh aya hadisna lamun urang keur amek tuluy nyebatkeun syaitonun dina hadisna setan teh maka aya setan gedengan urang atoheun urang cenah euy diuji nuhun cenah gitu. Nah ngumawi Ustaz Aceh ngutip ungkapan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Saur Jabir bin Abdullah, "Idza sumta lamun anjeun saum, pal yasum samuka, saum oge pangdangu anjeun. Tong sadenge-dengeun ari lain dengekeunna." Ngadangkeun musik pantas teu ieu. Wa basaruka kadah saum oge naon? Panenjo. Nu tadi ku aya namanya dina HP, dina media sosial. Kudu hati-hati gitu. Anu teu hararade mah hapus, skip gitu. Liwat gitu tong. Gedean. Beak atuh pahala saum teh. Aduh, cenah ieu orang mana ieu? Nah, salajengna saur Jabir bin Abdullah, "Walisanuka lisan anjeun cariosan anjeun kedah saum. Tina naon? Tina bohong,
ngahina, ngabuli batur gitu. Anil kizbi, saum tina bohong. Wal maksami, tina milampah dosa. Wada' adal khodimi, kantunkeun nganyeri ka pasapon khodim teh. Abong kenah keur saum nitah we tuluy ka pembantu teh. Ponyokot kan itu. Karek ge dicanak itu pingsan. Urang tina keur saum teh. Hoream gitu, tidak boleh. Pami urang gaduh padamal, gaduh pembantu, sami keur saum hargaan, anya lagi keur saum. Padamelana dikirangan, tapi gaji mah anggar atuh karunya. Ngomong pas akhir banyak nih sudah kumaha? THR. THR teh naon? Itu sebuah adab kepada pembantu. Salajengna saur Jabir, wal yakun alaika waqarun. Aranjeun kudu jadi jalma anu gaduh sikep anu sae. Wasakinatun nu nangtremkeun ka batur teh keur saum ulah burusak-burusu, suntak-sentak, hohoa gogoro, bukan, kudu tenang, sakinah. Sok-sok atuh hara rese, boga cokor teu, letoy kawas kuya, ulah-ulah kitu keur saumna. Engal atuh kaset bisi diketok. Saminya ongkoh lemes tapi bisi diketok. Sarua we tah ngancam. Sabar, kedah sabar keur saum. Tong amak-amakan. Yauma siyamika dina poean anjeun saum wala taj'al. Jeung aranjeun ulah ngajantenkeun sami. Yauma fitrika dina dintenan anjeun buka. Maksana naon? Nalika buka saum masuk tuang leueut. Lain nalika buka saum jadi silih gelut sange. Wa yaumas siyamika sawaan. Jeung nalika saum anjeun teh sami naon? Sami kasolehanana. Ieu anu didugikeun ku Ustaz Aceng ngeunaan adab saum aya 3 kasimpulanna. Nu kahiji, saum teh kedah ikhlas. Nu kadua, kantunkeun bohong sareng padamelan anu teu aya manfaat. Anu katilu, ulah patuangan hungkul nu saum tapi socap, cepil, lambai, jasad sadayana kedah ngiring saum. Cekap banyak sakitunya urang ngobrol we kali itu nama. Insyaallah ke panginten sim kuring di dieu dugikeun ka ngiring taraweh. Rek saya taraweh sim kuring wangsul insyaallah tepang deui dina dinten Kamis malam Jumaah. Siapkeun 1000 patarosa. Urang sagolerna kumari Kamis teh tos lepas kaping 20. Wongina teh kaping 20 hiji. Sugan we atuh kenging Lailatul Qadar. Allah ngampura dosa urang jeung nutupan aib urang eta penting. Ayeuna mah loba jelema anu ku Allah teh dibukakeun aibna kitu viral. Alhamdulillah. Sakitun kapihatur aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum